Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Najwa Maulidia di kelas IPS Hiji. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Balai Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Balai Endah Kabupaten Bandung kakenaan rupi-rupi musibah. Salah sahijina semudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab mudalna Cai Wahangan teh sabab gedehna cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kocoran anu ngabulakarkeun cai jeung nganyembang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekan ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu kenaan musibah teh. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.